Ayo untuk nyari amat. Yo ayo sorangan teh. Jeung tahan acan yang beli obat yang jeung. Semakin ku menyayangimu, semakin ku harus. Aduh, amat di lembur ya ampun aing mah. Aing gitaran sorangan tuh tadi kus anak ayam mau indungan. Siap melepasmu dari hidupku. Cingorok ah. Nah, lapar ya sih mah. Jajan-jajan ulin teh tuh. Saya buka duit Bobi, sarua yang lapar, TSD yang candahar Bobi. Sama modal atuh TSD candahar mah. Mending dengan kadaharan yuk. Kemana weh sih mah? Jangan kemana Bobi, sama lagian mana ayah di mesin kadaharan ah. Ngaco sih ya. Sama rok. Bego tim di bobo oleh mah. Maksudnya yang kirok. Urang lempang teh, lain nungguan micin kadaharan sama. Tuh malah manggi-manggi ini pakai raga sama. Urang nangan video iteun, lempangan. Oh gitu Bob. Kita itu ngomong sing jelas guys ya mah. Ayo tuh gak. Sugan weh, manggi-manggi bau kukus si jalan yuk. Ayo. Bau kukus gak endah deh. Maya. Gitu weh, sumur macawi yuk. Aduh, aing kadang salah. Yuk salah. Aduh, siap kunaan prenyan gitu, hang modal lain. Gua aing keur nyari hunti siap pirang ya, aduh. Coba pirang aing pemilikan obat ya ke warung yuk. Obat nane emang obat kanker lain. Sia mah pirang. Pan aing keur nyari huntu, piraku sia marek dibelikan obat kanker. Aduh. Iya, beli obat merek obat naon. Terserah sia eta mau obat naon ke, arek merek Seki wae ke, arek merek Durek ke. Nu penting mah huntu aing cager ieu. Aing mah obat nyeri huntu kuat ya aing sama ini. Wae, tapi mang ieu pulangan eueuh. Ai sia pirang kun kuliah we jeung kalian. Eta aya tah. Kuliahna jeung sia eta aya pulangan apa tah? Tah kitu mang, semangat kitu mah. Kayak ku yang beli nu ampuh merek kuda terbang. Merek kuda terbang. Arek dicet bener sia mah huntu aing. Geus da sia gerak nina ka ditu. Saya tungguan mang di dinya. Ulah lila sia buru. Kuat aing ieu aduh. Beli obat naonnya ieu ini. Kira aku aing belikeun sasagon. Aduh aing mules dina nih can modal patoe. Sia kunaon Ipong perenyian kitu lapar, heeh. Aduh, ti boro-boro lah lapar mules aing ti hayang modal. Aduh, ampun ti kalau bau sia Ipong. Geus kadar bang kalian sih sia. Aing geus ka mules geus teu kuat teh. Belikeun obat ya obat nyeri huntu. Aneh-aneh wae sia mah Ipong nyeri beuteung meuli obat nyeri huntu sia mah. Lain wae aing Iwan kendor. Geus deuh. Ngagawekeun wae eta budak lagian Iwan kendor ku aya-aya wae boga panyakit anu elit. Ieu nyeri huntu coba jantung kanker tah. Ayo. Untuk sementara sampai berjumpa bersama-sama bercanda. Widih, keur ngalagu Roma Irama. Nu aja lain taper. Roma Irama tuh jelas sia nyanyi lagu oma ge hanteu. Sia mah teu kaok nempo batur senang datang salkeun. Naon sih? Tak geuning nya oper. Lebih bagus memakai gendang tek supaya ngenaeun. Jadi kue satu per sama lagu begadang. Begadang? Rek begadangan orok lain sebuting. Jelas ya. Awas ya untuk nyanyinya. Point style ya. Begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya. Siapa masalahwatan jangan begadang nyato. Siapa masalahwatan. Salawatan untuk siapan tadi dia begadang itu lagu. Itu jelas ya mah. Mereka benar-benar ya ampun aing mah. Kayaknya sama per. Kau tukang gitar, ada nggak usah ganti dah lagu nada. Aisyah tuh bisa mah. Lain tuh bisa, cili sia mangpet ta jerona cadas doang.
Kan tadi gak nyanyi lagu begadang eta. Ih, ampun aing mah. Ih. Gas-gas sabar dah. Ganti weh lagu namun satu bisa sama. Nu lirikna ieu nya teu per. Susi kelaminnya biru. Kursi kelamin kursi pelaminnya biru di malam pengantin tak eta nu bener ge eta mah Susi kelamin biru ditonjok ku saya tak kelamin ampun aing mah geus teu bisa deui wae nah saja kelan gitar mah teu bisa wae mah teu per teu bisa aing ngagitar teu bisa nunjuk banget sia ta aing tah ampun aing mah. Tah bener pereta tah lagu Malaysia tah nuker tren nggak soalnya tah lagu ingin ngareuneuhan sia mah ngareuneuhan saan anak batur bisa direuneuhan ampun aing mah teu jelas ya. Bos gerak pain kontak gitar tah nu lagu Malaysia tah nu judulna Bui Permadani hayo gerak Bui jadi Permadani buset arek ngampar lain sama mau Permadani. Awas sama cerdik nyanyi yo tah anggur merah eta mah anggur merah malah lagu dangdut dan lagu Malaysia tuh cerita ampun aing mah Gusti aing nah kalau kana aing samper salah ka gitarna meureun sia kana iya yang kana anggur merah aduh nadana salah sia per lain nadana nu salah ampun aing jadi sia tah nu kudu di software Ay sia dah kerandeng amat kenaon sih mun akurna sia. Nyawa sia mah titangeselkeun wae ampun aing pusing teh tadi sia mah. Lagian sia gaper nu kitu di layanan ukadaek sia gawe-gawe. Gawe naon ti we kieu mah hesenan pagawean ya. Nu sakola luhur ge ye SMA SMP ngaranggur. Kemudian aing meureun sia mah SD ge teu lulus. Atuh sia mah gaper gawe-gawe naon kayak ngacak-ngacak spiteng ke sia. Pas lele meureun sia mah ngacak-ngacak spiteng teu jelas. Sare ka mana kitu? Aing ka warung meuli obat si kendor tah nyeri huntu cenah. Nyuhan daek sa di Taiwan kendor. Ti, iluan mah setia. Lagu orang duet. Ayo. Lah duet jeung sia mantak pegat atuh ti karo aing. Nyaho sia sosowan sagala ngajak duet. Tadi lagu hiji ge teu anggeus-anggeus. Tah bener seper lagu Agnes nyahoan. Tuh, pan, kadenge sia per lalaguan sia rek ajak duet ka aing ngomong ge teu cereg sia nya. Geus lah aing ka warung heula. Atuh itu. Pamasih teh cenah rek duet. Rek meuli obat. Meuli ka tempat per. Oh, meureun sama ta budak pero. Sia nu dong mah lain si Siti. Euy cereg ampun aing. Duit saya. Dek enak soleh duit. Duit saya per lumayan juga ngopi ya. Sia kena duit we nyambar. Duit saya. Nah, bodo amat lah yang penting aing manggi lumayan aja ngopi. Iya nu meuli obat ka mana nya? Kulila teh si pirang. Teu nyaho apa ieu untuk aing keur disko. Kudu diteangan imang budak ieu. Duit ka mana ieu? Perasaan tadi ku aing kantongan deh. Leungit sugan. Bahaya aing mun leungit bisa dicaekan si Ipong ieu mah. Buset, tumben seduaan wae. Siapa yang bingung ya? Saya bingung kunaon. Tapi kedeng. Sia, kalau duit tumben sedang gimana ya? Ngopi atuh, Bob. Oh, sia ngopi-ngopinya ke duit teh. Justru sia mah eta koek dibelikeun ge bingung aing duit nang manggi sama di dieu. Duit sahanya. Enggak selalu bingung lah, belikan kopi weh. Ngopi. Nah, ntar rebut-rebut wae teh, duit teh. Kita. Beli kopi aing. Kedeung sama. Eta bingung aing duit saha, paur. Geus per duit nang manggih ieu sama udah harus soranganan. Mingen duit nang manggih mau bikin kopi per pamali sorangan mah. Oh, Bob. Bebarengan ho. Barengan. Lah tuh geus segera belikan kopi tapi aya nungguan di dieu, sia nu meulina.
Dah, kemudian kena kia na, aing buka ide, eta duit belikan kopi, tak soalnya si gaper lagi duit tadi dinya tak, belikan kopi bener tuh. Siapa yang tadi kita ngomongkan eta. Bolot sih ah. Mesti dia kali itu kira malangkat belikan kopi kapiran sih ngobong jeung obeng kembang mau mulai beres nah. Kali itu dia mangkat. Oh, tuh yang make up dulu ya. Oh, gua nanya dia. Ih, kemananya ya duit? Ih, aing bisa cekan si Ipong ieu. Ti sakeneangan naon? Mana obatna? Geus meuli can. Justru eta Ipong duit na leungit sia mah. Leungit ih kumaha mah ada dutiwan kendor. Hacu kumaha Ipong ih sia mah. Ya, ti aing ge bingung ih. Geus kieu ti, usah bejakeun tuh kaiwan kendor duitna leungit kitu. Daripada maneh nungguan obat sata tadi. Geus kan kita yuk. Ayo atuh panganter. Rok, eta duit mending urang belikan kadaharan sia. Bener sih Bob. Geus lah. Duit nang manggi ieu heuh. Beli kadaharan we lah. Lapar ya. Ini budak lila amat tek beli kopi ge. Ih, curiganya mah. Per, beli kopi atuh duit ah, mangge, belikan kopi. Angku sia kadelek berdepan tadi di tadi bae itu ku budak. Pakai beli kopi eta budak. Angon sapi. Angon sapi. Jelas aing ngomong angon sapi ge hantu beli kopi. Cai ge beli kopi. Ih, aing salah pusing aing ngomong jeung sia malah. Kerenangan budak aing. Res kelilaan aing. Ya, lo rek angon sapi saper buka sapi ge hantu sia. Tau. Dokter miliaran naon teh? Bob, aing rotinya ieu nya. Heeh. Iya, apa reng Bob? Heeh. Aing ngemil aing ah. Wah itu herbal. Anu hayangeun teh maragag teh. Tunggu menit Bob, tunggu menit. Ai sia dak. Sia mah aing nungguan salila-lila kangeunang ngabok di dieu Rok, Bob. Buru, kan ada sia. Aing mah nungguan kongkong udah si babi kong. Ayo. Udah babi, jelas ya mah. Mana buat nasi pirang? Main nyeri huntu dengan manehna deui hese. Ih. Tah geuning sia pirang. Mana obat aing? Ti, kira ngomong satu. Ih, sia we Pong sieun aing. Hi, pan sieun leungit keuna. Ai sia kalang ngobrol obat aing mana? Aing. Jadi kieu mangnya. Tadi aing pas aing meuli, aing mules sih beuteung ku aing dititipkeun ka si Siti. Ih, duitna leungit, Mang. Leungit. Kok bisa sih? Heeh mah hampura. Aduh sia madak. Aing mah nungguan sia mah tadi. Unggal aing lamun narita sia, tara areuceug. Ih. Dengar teh aing mah, bodoh amat, teangan. Aduh. Ieu sia ih. Ai sia kunaon sih? Ih, nyeun aing pusing wae keur main nyeri huntu. Geuning Mang. Kalau mun aya si gapernya, bejakeun aing eueuh kitu nya. Pokokna mah aing teu ngarti, teangan ta duit aing. Sia asal aing teh sia tara. Jadi dari sia. Cenah poe ieu teh si Arogi si Bobi. Nah, siang udah si Bobi. Mana babi lapar? Babi dinan beungeut sia teh pas bujal babi geus sia cicing lah. Per, keur tadi pas aing ngobrol jeung sia manggi duit teu, eta duit iwan kendor eta jeung meuli obat, manggi teu. Bob. Sama aman tadi dia aing. Aman. Sieun aing deket si aing ieu. Sia aing kepala awur sia. Nah, gua sedomi ku si aing Bob. Ih, lagi aing por sodomi ku sia. Siapan iya. Nah, sia. Beneran ku sodomi ya? Duit. Anu tadi heuh aing manggi. Asik, kan ngomongkan duit ya. Bagi-bagi atuh sia mah. Ih, sia kana duit we nyambur dipacu ku intel yang ceuli. Geus gandeng dah. Per, mana sia duit aing? Nyamuk. Gimana obat aing buru kadekan? Sama justru iya aing keur nyangan sarok si Bobi duitna dibawa kabur sama pakai jajan tadi. Sama gitu. Bobe, Arok, keluar sia.
Ampun lah pak, aduh. Kita pakai jajan gitu di Arok ke roti. Iya sih. Aduh. Ayo Rok. Hah? Wah, parah sih. Geus mang ayo urang kebugan naon lah. Bukan. Ayo gaskeun. Siang cuman. Sama teng Rok ya, aduh aing mah. Beteng seueuh ya. Banget bonyok aing. Iya sih, Bob lah. Hei, dak, aku mah ayo. Kalau ada bloknya, tuh belum. Tuh, bloknya tuh. Kebukan ayo. Ayo kebukan ayo. Kita jambok. Rok, kebukan Rok. Rok. Oh. Itu cara las ya.